Taufik, Pasabi Resya Olivia Yusuf. di dia abdi sareng rerencangan abdi bade ngadugikeun materi tentang Biantara. Rerencangan sadaya Biantara nyaeta nyarita di hareupeun balarea kalawan esina luyu jeung tujuan nu rek ditepikeun. Aya 3 bagian tina teks Biantara. Nu kahiji aya bubuka Biantara. Nu esina aya salam bubuka sareng sanduk-sanduk. Nu kadua aya esi Biantara. Nu ngebrehkeun pamaksutan di Biantara. Nu katilu aya panutup Biantara. Nu esina aya sanduk-sanduk sareng salam panutup. Aya 4 tujuan tina teks Biantara. Nu kahiji aya informatif atau mere informasi. Nu kadua aya persuasif atau ngajakan. Nu katilu aya edukatif atau mere pangaruh. Sareng nu kaopat aya entertain atau hiburan. Salajengna abdi bade ngadugikeun padika nyusun teks Biantara. Nu kahiji jejerna aktual. Jejerna kudu nuju rame dibahas. Nu kadua rangkaina weweuk. Rangkaina kudu dumasar kana bubuka, esi, sareng panutup. Nu katilu esina mundel. Esina kudu rea kumanfaat sareng pulunganeun. Sareng nu kaopat basana hade. Basana kudu beunghar jeung anyep ku mamanis basa. Salajengna padika Biantara. Nu kahiji sorana. Sorana kudu bedas sangkan kadenge ku balarea sarta kudu bentes. Nu kadua lempongna kudu bernah sakumaha ilahana lentong basa Sunda. Nu katilu wirahma patali jeung gancangna sarta tarikna sora dina nyarita. Nu kaopat nada aya patali jeung esi dina unggal bagian Biantara. Kalima parongan. Nu kagenep pasang peta gerak leungeun nuturkeun wirahma atawa gestur. Teras aya teknik Biantara. Teknik Biantara aya 4. Nu kahiji naskah atau maca naskah. Nu kadua aya memoriter atau ngapalkeun. Nu katilu aya impromptan atau spontan. Nu kaopat aya extemporan atau catatan ringkes. Sakitu anu kapihatur. Hapunten bilih aya kalpatan